Neneng. Itu si Ijah ke tengareuna. Cika tuh si Edi teh pang ninyuhkeun kopi atuh. Sama yang duitna we goblok ngaing teh keur tengareuna. Sok pang ninyuhkeun aing mah ngamak atuh goblok. Sok sieun aing mah. Moal urang mah moal sieun-sieun ayeuna mah moal cemburu-cemburuan. Mungkin. Saya ngabongohan aing mah. Aing teh keur teh damang neneng mau cara jelema. Kang Edi teu daekeun mang ninyuhkeun aya hareupeun si Ijah mah nya. Teu cara tukangeun eraeun. Raun mun ku aing masih. Bingungeun Kang Edi na gerek tutah-titah teh kitu. Moal neneng urang mah moal ngamak poek we urang mah rido. Sok kitu. Oh. Tepikeun kapara buat ge beak sabaraha hiji tuh. Ayeuna mah urang mah dek soleh neneng dek rido urang mah sok. Bener. Bener. Sok atuh sumpah salam kasih neneng sumpah mun bener tapi eta budi maneh teh ka mana wae beungeutna. Aing keur saleseu ieu teh. Tapi eta beungeut maneh. Nah atuh maneh ngajauhan si Edi cing. Anya hayang we atuh Cing. urang mah. Cing. Keur sabaraha urang ke si Edi teh. Tuh berarti maneh mah can digowo hatena nya nenengnya. Si neneng mah kurang kumaha Oh iya setia. neneng aing mah teh resep aing ke si Edi. Eueuh naonan? Oh iya cenah wa. Oh duitan. Wah keur naon. Ada si neneng resep pun, duitan ge. Tuh. Si neneng mah teh meuleuh teu buka mata sama neneng. Ginang di TF si neneng 2 juta. 1 juta. Nepi teu ka maneh? Sedang ulang tahun di TF 2 juta. Hekak mah sorangan ku si Sarkedi meureun. Wah, boa dipake beger deui nya. Teuing tam beger deui meureun neneng sanu anyar mah kumaha sia? Sabar Urang mah bodoh teuing teu nineung aing ku ngaran si Edi. urang bisa bodoh. Bakene ieu lalaki mah. Waduh. Kene berondong. Oh, berondong ge loba. Wah aing mah susah. Neneng. Bohongnya. Pajarkeun teh moal kapincuti ku si Kang Edi cenah bohong. Urang mah Sakitu sautak sautik teh. Awas ya neneng. Awas ya Edi. neneng apa teh teuing aing mah. Waduh. Urang ngalewat oge tapi kan guyur imah. Tuh. Urang mah. Ngaliwat Ngaran si diguyur. Edi aing mah. Dihujat. Iyan tapang nama neneng karena nahaun. Oh, geuningan sok dae. Geuning eta disebutkeun dengekeun. Disebut. Disebutkeun uritan eta sia maneh make gelang ti saha eta? Ya ti nu ngora. Ti nu ngora mana ieu Si teh? berondong. Wey. Mana boga berondongnya? Boga atuh urang mah 2 berondong lagi. Jujur we, paingan. Eta ti si neneng. Oh. Ti si neneng. Oh, gitu. Di berondong aing mah neneng sia tah. Kang Edi, Mah eleh ku si Edi aing mah neneng. eta teh nu si neneng dibikeun ka Kang Edi heueuh. Ti si Kang Edi dikasih nenengkeun. Kalau ti si Edi neneng. Aduh, sia. Tuh, mana mah teu narimakeun. Teuing teh nu kolo teh nu ngora. Anu nu dirasa telepon teuing. Ceritana teh kieu. Ku aing. Ceritana teh kieu Ija. Si Edi teh ngajual domba 2. Tanya bebeja ka mana teh bandar teu mayar. Padahal duitnya teh dikasih nenengkeun, dibikeun. Tah ku si neneng 2 juta teh ditepkeun pake ulang tahun anak maneh. Ah, sia goblok Edi, benar sia teh? bener urang mana epkon. Mang Edi pake naon? Bisa maneh kamari teh ngomong kitu sia. Eta nu dibelikeun kana gelang teh naon. Sia kamari. Isinnya nenengnya. Eta kasih neneng teh ulah galak, mana teh bagus. Galak-galak sia keplok. Eta gula. Tulung. Jan, Tuh, udah dibikeun ka maneh segala ge. Aduh, sia. Ada usir. Mang Edi, kada usir tah. anu sia matok sia kitu. Oge, keplok sia jeung si Edi mah saengkos sia mah neneng. Goblok sia. Balik neneng mau balik neneng. Aing sia Balik goblok, neneng Edi. mau balik Neneng, teu narima wae karena rezeki teh. hajat, teu dangdutan. Mantok sia goblok. Tah dibeli. Aing mah teu butuh ti sia neneng aing mah. Awas ya lamun. Mantok sia. Loba ngomong ka neng. Tulung deui ka urang. Geuleuh teuing sana neng. Saengkol we jeung si Edi goblok. Bu nelpon deui tong ditarima neneng. Bener moal aing mah. Geuleuh sana. Butuh neneng. Ka dieu men nanti. Moal aing mah moal teu butuh aing mah. Goblok teh si Edi kan kitu teh mah. Urang deui sia. Oh, sia dia. Dia sia soalnya mah ka dia sia geuleuh kira. Dia sia keris sia. Wis tong pasya wae. Maneh kan kitu teh mah maneh. Eta asa oge. Aing Pasya sia. wae. Libur kali ka jalan teh. Lung ah, hayang aing mah. Unung aing. Geus eta tong pasya wae geus aku batur. Gara-gara maneh tan kitu teh mah da.